Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pawargi kaum dangu mangga urang teraskeun deui cadengeng dina carios Beurit Bodas bagian kalima. Mangga wilujeng ngagangkeun. Harita Inon tuluy ngagereneng jero hatena. Kumaha nya lamun aing rek ngadonyil rukeula di Nyimimi. Meunang 2-3 poe malah. Sugan we Nyimimi mere pakasawan ka aing atau mere pimodaleun keur dagang. Ieu mah rek nginjem lain rek menta. Di mana aing aya kamajuan kana dagang kakara dipulangkeun deui ka manehna. Kitu dina gerentes hate Inon anu kadua kali. Keur kitu ujug-ujug torojo Beurit Bodas nyampeurkeun bari cara caciricit. Puguh sakedapan mah Inon ngalenyap mireungeuh deui Beurit Bodas bari teu kanyahoan torojona. Wae eta Beurit Bodas aya di dieu geuning. Da tiba heula oge di dieu mah Beurit Bodas manggian sote kamari we waktu aing. Meme panggih jeung Nyimimi. Atuh tadi basa aing rek nyusulan Nyi Sarti jeung barudak. Tapi ayeuna aya di dieu. Ih, kaditu sia yang gila ya aing mah. Jeung sieun ngegel sia ka aing. Sok da nying ka kaditu bisi indung aing nyahoeun. Tada teuing indung aing ngajeritna mangkaning sok dilaeun le Beurit teh. Inon ngejatkeun suku sieun digegel ku Beurit Bodas. Harita Beurit Bodas disada ciciricitan. Tuluy norolong ka kolong babalean. Ku Inon ditempo ka kolong babalean tapi sakiceuk. Beurit Bodas geus eueuh. Disebutkeun moncor da eueuh liang eueuh naon? Palupuh jeung bilik sakitu rekepna. Atuh Inon ngarasa heran ku perkara Beurit ujug-ujug ngiles. Ku ngarasa anehna setiap Inon nyebut-nyebut ngaran Nyimimi sok manggihan bae Beurit Bodas. Tapi ari henteu nyebut-nyebut ngaran Nyimimi mah masing di mana-mana oge tara manggih Beurit Bodas. Ku dasar eta timbul pikiran Inon hayang nanyakeun ka Nyimimi. Bisi eta Beurit Bodas teh ingon-ingon manehna. Tapi maesah mah indungna teu dibejaan. Yen aya Beurit Bodas di imah sabab gilaeuna keur ku Beurit. Padahal sanajan Inon teu cacarita oge ka maesah. Maesah mah geus manggihan Beurit Bodas nepi ka kajeng jajeritan sagala kalawan tatanggana daratan. Ngan maesah teu bebeja ka Inon duka pohoeun duka teu niat nyaritakeun. Inon geura dahar anguran metu mah geus boga deungeun sangu pangirim ti Nyi Iti. Ceuk maesah nitah dahar bari ngelol tina lawang. Teu hararese Inon ngoloyong ka jero. Kalawan dahar di dapur bari nying hareupan hawu. Samalah teu disamakan-samakan acan. Geus aya 3 poena Nyi Sarti jeung anakna teu balik-balik. Kitu deui Inon salakina neang deui henteu ongkohan Inon keur ngoredan jukut jeung nyacaran eurih nu geus ngajejembrung di kebona. Geus lalenang jukut jeung eurih anu meunang nyacaran mah terus didurukan sisi kebon. Ku ayeuna mah Inon meuni suhud ngurus kebon jeung sawah. Teu kungsi di jurung atawa dititah deui ku indungna estuni hideung pisan. Ari kata mata mah geus 2 poe aya hujan. Atuh nu barobah pakaya pada sibuk ngurus pakaiana sewang-sewangan. Isukna kebon geus beres dipacul kitu deui sawah 3 kotak geus diangler. Dibantuan ku tatanggana tiluan. Rai poe katinggalina teh pepelakan anu Inon jeung baturna. Meni ngaremplo hejo ceuk palikirna masing-masing pasti. Makaya ayeuna mah bakal kajadian bakal kaalah hasilna. Nincak ka waktu gede pare pasosore kira-kira bada asar. Inon ulin rek neang cai bisi kotakan sawahna kasaatan. Tapi berkah kotakan sawah nu Inon teu kakurangan ku cai. Gog Inon cingogo hanapeun tangkal hiris. Bari nyerangkeun pasawahan anu waraas neuleuna. Hate Inon ngarasa bungah ningali dumeh ningali subur. Samalah pare nu mitohana mah katingali geus celetuk. Sabab geus pangheulana. Waktu Inon para mitra sadaya keur ngajejentul pucenghis katingali mitohana tayalian Mang Atma keur ngurilingan sawah gotok kotakan sakapeung-kapeungeun regeureun tuluy alak ilih ka sisi kagigir bari nyenyekel dahan selong segede-gede pigeulang leungeun si horeng keur ningalian Beurit. Geus kitu ret Mang Atma ngareret ka beuleh kulon terus leumpang deui sigarek nyampeurkeun ka Inon. Beuki lila beuki deukeut kuniang Inon nangtung boga timuru goreng. Palang siang mitohana rek nyiksa dumeh mamawahadaan selong. Sanggeus deukeut pok Inon ku Inon ditanya leuleuy tapi bari taki-taki. Rek ka mana bah? Pokna bari neuteup kana beungeut. Oh das nempo pare.
isi digangsing ku walak berit kabeneran sawah dewek mah geus celetu euy. Ari nu maneh kumaha Inon? Kakara gede pare nu kuring mah bah sabab nyawahna ge paan kapaneurian kuring mah. Temal Inon sajelasna. Nu ieu sawah lain da Inon? Mang Atma nunjuk. Nya 3 kotak segede-gede gambir we jeung itu dilebak we sakotak. Panyana dewek mah geus celetu atawa geus rampak. Kakara gede pare mah iraha ka alana atuh. Jeung kitu geuning euy pare teh pare ilaing mah meuni siga nu mereket tetet. Palang siang lapur pakaya ilaing mah Inon. Tuh tingali pare nu dewek meuni semu hideung. Dapurana ge segede-gede ping-ping jalin bobohongan. Atuh tangtungan pare ye. Samar ka ala komo bari diganggu ku hamama tuh. Cek Mang Atma setengah ngajejele. Kana pare nu Inon hanya kumabehna we atuh bah kajadian syukur atuh. Teu kajadiankeun bae kumantung kana milik kuring we ieu mah. Temal Inon ukur sakitu sedeng hate mah ngarasa panas ku omongan nu jadi mitoha. Oh kitu we ari teu ngupahan diri sorangan mah rek saha nu baris ngupahan barina oge. Cek Mang Atma daria bari tuluy ngaleos ka sawahna. Nya eta batur abongkeun aya paribasa bibir teu diwengku leta tutulangan. Ngomong janji pelendung we. Asal ngeunah keur diri sorangan we paduli batur. Pare aing direkkeun jelema nu cacingeun nyebutkeun merek tetet segala. Na dikira aing rek muyang kitu kanu kitu patut lamun pakaya aing usum ayeuna teu kajadian deui. 1000 kali aing teu ngalebok oge keheulaanan aing kudu ngadeupan lincar kudu menta kanu kitu patut mah. Nyaan kawas nu panas otakna we wolak mitoha. Lamun aing teu ras boga turunan heuh teu boga anak dah sigana ditarok bener-bener tak babatok teh jadi mitoha teh. Asa kabina-bina teuing abongkeunna diri aing eueuh kagableg top kadinya ganyang beurit pare si Atma tah. Ganyang tah beurit tah pare si Atma asing bersih kadinya lah. Keun sanajan nu kaula kagangsing oge teu naon. Kaula mah geus tuman sangsara kaula manaha. Inon gegeren dengan sorangan nyeba-nyebakeun sawah mitoha ka beurit. Bari neuteup ka Mang Atma mitohana nu geus lapat-lapat. Delila Inon balik bari manggul pacu leungeun sabelah ngajingjing teko digantelan ku cangkir seng leutik. Heuleut 2 poe ti harita pare Mang Atma nu geus celetu teh manibeus bures kabeh diruksa ku beurit. Harita kanyahoan ku anakna nu lalaki adina Nyi Sarti katelah unen. Manehna tas ngarit ningali pare nu jadi bapa ruksak teh gentak balik meuni teu sirikna ti babaranting. Datang kaburuan imah gero-gero uned ngagegero Mang Atma bapana nu keur ngopi di dapur. Bah, abah, bokna menimatak ngahariwangkeun atuh. Malas Nyi Sarti ge lanceukna kuat ti buburanyat keur marene budak nu bungsu. Aya naon Ed beuni matak ngahariwangkeun maneh mah? Aya naon? Aduh, itu ceuk. Oh itu ari abah ka mana ceuk? Keur ngopi abah tuh di dapur ari kitu aya naon atuh? Nyi Sarti ngerasa kaget ningali pola nu jadi adi bari teu nemalan malah ka jero ngagegero Mang Atma. Abah aya naon unen? Gegerewekan we kawas nu jauh sia mah. Aduh cilaka nyaan cilaka gede bah cilaka. Cek unen can nyaritakeun perkara pare nu ruksak ku beurit. Ye ari maneh cacarita teh cilaka naon unen? Oh caritakeun atuh naon cilaka naon? Aduh, budak teh kusok ngaleulewas wae aya naon atuh unen? Cek Bimur ka Karamilu nanya. Cilaka gede ini mah bah, mak. Itu pare ruksak kabeh. Hah? Pangdenge pare ruksak kabeh? Nya bah, aduh eta mah ruksak kabeh. Ruksak kunaon diranya ku muning? Pok bejakeun muning gableg saha nu ngaruksak kana pare dewek. Buru-buru bejakeun dikarek nu gablegna ku aing. Bejakeun muning saha? Mang Atma ujug-ujug nafsu we bari boga sangkaan parena ruksak diranyah ku muning. Lain diranyah ku muning pasti ku babangok beurit bah. Katinggalina ku kuring mah siga tapak nu ngeulan atuh. Aduh. Eta babangok beurit meuni asa kabina-bina teuing cenah. Cing namne urang ka sawah jeung aing. Bari mau paneungeun sakalian sugan manggih babangok beuritna. Atma ngorejat nangtung bari ngarawel bedog. Raketak tali sarangka ditalikeun kana cangkeng. Ari uned harita mawa pakarang tuluy arinit ka sawah. Barang tepi ka sawah nyawe pare anu Mang Atma 4 kotak meuni galede bea kabeh dipunggelan ku beurit. Atuh puguh nafsuna lain dikira harita Atma saralak sirilik
barinya nyekel bedog gitu di uned anakna nyacaran rungkun-rungkun neangan berit. Parang harita aya berit keluar tina rungkun segede indung suku. Teu loba nu dipikir dengan seak keplas berit di kadeku Atma. Atuh berit disada cicitan plak 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 Atma ngahanca berit teu sirikna dicacag nepi ka huduna ngagelenceng. Sia rasakeun sia. Atma meni bangun nu gemes naker. Sakitu gerit geus pae ge ih tuluy dihanca keur kitu uned anakna ngagegero ti lebah. Bah, ya beunang hiji deui ku uned je. Buru-buru ka dia bising lucat. Jadi tincak kuduna ku uned. Buru-buru bising ngegel ka uned. Pokna gegerewekan. Sirilik bah Atma nyampeurkeun anabre nyawe. Anakna keur nincak kulu berit anu gede batanu tadi. Kekelanan tong akali kejatkeun sukuna bising lebas. Ulah dikadek bah bising nyalahan kana suku uing. Cek uned sieun ka kadek suku moal dikadek ieu mah. Urang talian buntutna kelanan. Urang ngalaneun aya tali rapia tina rerenteng. Cek Amang Atma ngeureut tali rapia anu kira-kira sadeupa raketak beheung berit di talian pageunna. Geus kitu mah kakara uned ngangkat sukuna harita berit digigiwing ku Mang Atma. Heug sia dipangang sia ku aing mah deuleu. Bongan sia ngaruksak raja kaya aing. Teu kitu ku aing direrab ku seuneu sia. Buru-buru aya uned ngadurukan kadinya. Urang ganggang wawalak si onyong teh. Atma harita nitah ngadurukan ke anakna kalawan teu hararese harita. Uned ngagunukeun bangsa runtah-runtah mulungan ti sisi kebon. Geus loba sut disunut meninga bebela. Sedang berit anu keur digigiwing di talian beheungna teh diantalakeun kana seuneu nu mucuk. Puguh we para mitra berit meni gugurubungan. Ngaso heula, ngaso heula ngaso. Sakumaha nu kauninga para mitra kaum dangu. Berit nu keur digigiwing di talian beheungna teh diantelkeun kana seuneu nu mucuk. Atuh puguh we berit gugurubugan buntut jeung awakna sapotong geus boleger. Pek rasakeun sia. Bongan sia ngaruksak deuleu. Pakaya aing geus dua usum beak ku sia. Atma ngocomang sorangan geus kitu brus berit diasupkeun kana seuneu durukan nepi ka gehengna. Harita Atma jeung uned anakna neangan diberit ka rungkun-rungkun. Dikersakeun Atma jeung anakna geus meunang berit aya kana 5 sikina. Kabeh dipaehan di dinya keneh nu dipek-prek kuluna nu disapatkeun beheungna. Malah nu dipanggang sagala kuregang haur. Geus kitu mah Atma jeung anakna baralik deui ka imah. Kumaha abah parete ruksak ku berit? Cek Nyi Sarti nanyakeun ti tepas. Lain ruksak deui beak pisan. Dipunggal ku walak si monyong. Teu penasaran sabab abah meunang genep berit kabehan dipodalan we di dinya keneh. Sama lain nu diduruk, lain nu dicacag, malah nu dipanggang ku regang haur. Nya jahatna si babangok berit. Lamun nyaho sayangna mah diduruk jeung sayang-sayangna ku abah teh nyan. Temal Atma bari ungah terus kebat ka jero nyimpen bedog ka dapur. Ari uned harita meni aliwoh nyarita alewoh ka tatanggana. Ngabejakeun bapana tas maehan berit aya kana genep sikina. Atuh tatangga jadi gujrud nyaritakeun sawah Atma parena beak ku berit. Samalah ayeuna mah kacida ruksakna. Pare opat kotak anu sakitu kotakan geledei kabeh ku beak ku berit. Usum nu tukang mah saleuheung aya nu kaala keneh tapi ayeuna kakara celetu. Oge geus beak teu nyesa satangkal-tangkal acan. Nu pantes mah Atma rek amuk-amukan oge. Beja eta nyebar kaunga pilemuran samalah inon ge. Nu kakara balik ti sawah ngadengieun beja ti tatanggana. Yen sawah nu Mang Atma parena beak ku berit. Kitu di perkara Atma maehan berit genep siki ge aya bejana. Mak geus ngadenge beja acan ti batur. Cek inon nanyakeun ka Maesa. Indungna nu keur ngapleuk nyeupah di tepas. Ngadenge beja naon inon? Maesa ngareret. Itu Mang Oli. Ieu nyaritakeun perkara pare nu bapana si Sarti beak kabeh cenah ku berit. Mangkaning tadi katingali ku kuring parena teh keur celetu. Tapi cenah bapana si Sarti meunang genep berit harita teh dicacagan. Malah nu dipanggang jeung diduruk sagala. Lain ku kitu aya luasan eta bapa si Sarti. Disangka telenges eta batur kawas lain geus kolot teh. Diganggu komo pasti ngaruksak we kana sawah batur. Rek torek ting kakarang ngadenge ayeuna ti maneh sabab bapana si Sarti parena beak ku berit. Keun bae maneh mah tong kabawakeun nganiaya berit inon bising leuwih ngaruksak. Urang mah kumaha milik we aya milik wae cenah atuh syukur.
merenang orang TK ala milik naon dimana rezeki mah sanajan nyawa teu kajadian gitu burung mangidahar apaan cek Maesa nyaritaan Inon dicarek ulah ngaganggu beuri dan memangnya lamun diganggu sok lebih ngaruksa moal kuring mama mereka niaya satu sabab satu ge sarua hayangan hirup atuh kitu we da satu ge hayangan hirup sarua jeung makhluk keneh pangeran cenah eta batur laluas kitu keun bae batur mah tong nurutan batur barina oge temal Maesah teu kapapanjangan jerut turun reka tampian bari mawa kele dua siki keur wadah cai Ari Inon harita kajero nutupkeun tidak di dapur sabab geus reup-reupan magrib pada magrib harita Atma kaungahan ku opat urang lalaki tatangana nanyakeun perkara sawah ruksa ku beurit saurang lalaki tengah tubuh katelah mangkalman nyarita setengah ngawawadian ka Atma tapi nu dicaritaan makalah wah bari suraseri ya mangkalman kuring mah tong boroning aya beurit di sawah senajan beurit di imah ge beunang mah dipolaran itu man ulah soten malah satu nu teu ngaruksa kali satu nu ngabahayakeun mah eueuh salahna diparahan ge geuning jelema ge nu jahat masuk disariksa samodel bangsat di mana geus meunang nyiksa terus diserenkeun kana wajib kalawan tuluy dibui ya geus sato samodel cucungik beurit wajib dibasmi ku sararea bisa aya nu meunang beurit beurit ti imah beurit ti sawah sakira teu luas mayhana mah serenkeun ka kuring yen prakadea ku kuring malah tadi ge kuring jeung si Uned meunang genep siki meni asa puas nu dicacag nu dipanggang nu dipek-pek huluna malah nu diduruk sagala ku kuring mah tanyakeun da ka si Uned bisa majarkeun kuring ngabohong cek Mang Atma asa reueus dumeh wani maehan beurit atuh jalma nu opatan silih reret jeung baturna celengkeung saurang lalaki ngora keneh cumarita nu katelahna teh oleh Mang Atma ampura kuringnya rek milu jabung tu malapung ye lain kuring ngaluhuran atawa cek paribasa ngalungan uyah ka laut ngawarah ngojai kamari lamun bisa mah tong kumawani maehan beurit teh lain aya paribasa kuring naon teh naog mapatahan hayam lain kumaha oleh pangdenge ulah kumawani maehan beurit Mang Atma neuteup kana beungeut oleh nya ti saseret ayeuna mah geus we nu geus mah naon sababna si laing make nyarek ulah maehan beurit sagala na teu karasa ku diri laing pare ilaing geus ledis diruksa ku walak beurit si monyong na si laing teu karasa lebar makaya meunang patukal patakil dibelaan anjuk ka hutang digawe dedegeran teu sirikna bijil kesang lebet kesang mah ieu naon teh kesang badag kesang lemut kesang tina mata-mata cek paribasana si laing mah kawas nu lieur lalampahan teh oleh cing ayeuna dewek rek tumanya ka ilaing eta naon pangna si laing make nyarek ulah maehan beurit na si laing ngalasa lebar ku beurit na beurit teh ingwan si laing atau kumaha cek Mang Atma siga nu keul lain kuring ngalasa lebar ku beurit atau beurit ingan kuring da bari lain kuring teu ngarasa lebar ku pakaya bugu lebarna mana taku kalawan karasa karipuhan ngagara pakaya nganyarek Mang Atma ulah maehan deui beurit teh bisi lain sabeurit-beuritna kahiji kitu atuh kaduana pan urang teh nya bisi leuwih ti kitu engke beuritna ngaruksa kana papelakan urang kekelanan sakali deui dewek nanya ka ilaing bieu si laing nyebutkeun bisi beurit nu lain sabeurit-beuritna naon maksud si laing tuh naon hartina si laing ngomong kitu ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso harita Mang Atma heran ngadengi katerangan oleh atuh ku oleh dijawab nu hartina mah bising siluman temal oleh atuh barakatak Mang Atma seuring ngabarakatak oleh ari lain nya ya ku belegug teuing hirup teh maka ya aturan beurit siluman sagala ieu oleh dewek geus sakieu kakolotanana coagna mah tingong kuak nepi ka ngungkul dikikirik nepi ka jadi anjing asa kakara ngadenge aya beurit siluman saumur dumelah dewek can ngadenge can manggihan siluman beurit siga kumaha siluman beurit ha si laing geus neuleuh geus manggihan beurit siluman atawa siluman beurit lamun si laing geus manggihan aya beurit siluman siga kumaha rupana jeung sagede kumaha deui sarua jeung domba atawa sarua jeung gedena samodel kebo
hari manggian atau ningali mah da kuring acan mang jadi tungtung nama hayang seuli dewek teh oleh atuh sarua we jeung bohong ari kitu mah ukur bisa nyangka wungkul bari teu nyaho kana rupa-rupana nu disebut beuri siluman umeh eta we ningali loba beurit lainna 10 hiji 12 malah aya ratusna ribu kadangkala nyaho sotenan beurit aya ratusna ieu waktu ti heula kuring balik tas ngalongok nu jadi inung gering ngadenge sora meuli saheng atuh barang di baterean ku kuring goreng beurit teh mending ngasrek atuh oh dumeh kuloba we sebut beurit siluman teh beurinya ai panjana dewek ngabeurit siluman teh tanukan bari gede segede doma ya oleh tong boroning diri si laing wani nyarek ka dewek ulah rek maehan deui beurit sanajan dewek dicarek ku pangkat naon-naon ge atawa dicarek ku raja jimul ceuk paribasana moal beunang dicarek dewek mah moal batan daek kudu ngagugu ka malah ditongengan ku dewek mah paduli beurit di sawah paduli beurit di leuweung geladegan paduli ting beurit nu sok aya di imah satiap ngaran beurit ku dewek dibasmi kabeh musuh teh moal mikirkeun beurit siluman beurit juri di mana benang dirinya ku dewek dicacag deui cek Mang Atma nyarita kaliasan siga nu buraong dewek mah oleh tong boroning beurit kasebut sato bari sok ngaruksa kana papalakan aya bangsana aya bangsat beurang ge ku dewek memeh diserenkeun kada wajib dikadek heula ku dewek mah pek tanyakeun da ka urang dieu kabeh ge saha nu wani ngadek bangsat pokna memang nya ku batur salemur mah geus kanyahoan Mang Atma teh tukang telengas ya eta mah ku mamang we atulah rek truy maehan bae beurit teu naon-naon rek eureun teu naon-naon ngan kuring mah sakadar mere panangan lain mah patahan atawa ngiringan tapi mere panangan perkara rek diguguh teu mah kumadinya cek oleh ukur sakitu terus pamitan bari ongkohan harita geus peuting teu lila tatangan anu tiluan geus jerat jerut tarurun tuluy baralik sewang-sewangan atuh Mang Atma ge ari batur geus areueuh mah ngoloyong ka jero kalawan pantona ditulakan tapi harita Atma teu buru-buru ngampih ka kamarna malah gek diuk dina kursi tuluy ngaroko sedeng hate mah tetep ngageremet ka beurit dumeh parena opat kotak kakara celetuk ledis harita dihakan ku beurit duka teuing pukul sabaraha hari tangan anu jelas mah geus peuting di luar meuni geus simpe comrek teu kadenge nu batuk-batuk acan tong boroning batur tatangana sanajan kula wargana pisan anak pamajikan katut incuna Mang Atma geus talibran nu kadenge lintang ti sora cihcir di sada pipireun hawu ciang-ciang jeung cari cangkas baleger geus puguheun bangsa bangkong atuh para mitra jeung bancet mah meuni recet kawantu sakuriling pasawahan jeung kebon pantes rek rea bangkong jeung bancet oge sora bangkong catang jeung bangkong belentuk meuni atra kang kingkung di sisi walungan sabudeurna madhab ngabelegbeg kateureuy ku mangsana peuting teu kadeuleu ngupetkeun curug-curug acan bentang ting carelak ting kartip samalah ti luhur langit aya nu nyirorot bodas majarkeun teh cenah tai bentang waktu Mang Atma keur ngajejentul sorangan di tengah imah bari ngalepus udun ujug-ujug breh aya ulit bodas anu teu kanyahoan ti mana torojona nyampak aya gigireun Mang Atma deukeut suku korsi nu keur didiukan ku manehna sedang Mang Atma majongjon teu ningalieun kana beurit bodas lamun seug aya nu ningalieun kana eta beurit bodas mata ngarasa aneh kabina-bina aya beurit bodas make ngaluarkeun cimata tuluy ngareret ka Mang Atma karayap beurit bodas naik kana suku korsi tapi teu kebat gancang turun deui karayap kana kolong korsi terus kaluhur deui ningali ka Mang Atma sakicep beurit bodas ngiles duka ka mana korolosna barengan jeung ngilesna beurit bodas di pipireun imah kadenge ku Mang Atma sora anjing ngaharengan siga aya jelema jegug-jegug anjing ngagogog tuluy ngaharengan atuh Mang Atma harita curing hak malah ngorejat nangtung koloyong asup ka kamar delila keluar deui bari nyekel bedog di lagar Mang Atma rarat-reret siga anu curiga yen peuting harita aya bangsat sabab ngadenge anjing ngaharengan kojengkang Mang Atma ngalengkah ngadeukeutan panto tuluy noong tina sela-sela panto nu carang tapi di luar harita teh teu katingali aya sasaha nu katingali ukur lantera ngagantung dina panyaweran gilak harita tuluy keketeyepan ka dapur ningali panto dapur geus ditulakan ku rancatan ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso
Cungung anjing babaung di pongpok Imah sora melewung muraikeun simpena peuting puguh we lamun ceuk jelema nu borangan mah moal teu muringkak bulu punuk ngarasa keung ulah-ulah ngaberetak lumpat sokomo bari dibarung ku sora manuk legbug mah disada pipireun Imah dina tangkal huni ngan bubuhan manaat mama kasebut jelema nu teu borangan sigana teh jauh kana rasa keung jeung sieun malah nyokot obor anu nangoh pipireun hawu tuluy diseungeut jerut Mang Atma turun ngalaan tulak panto dapur koloyong keluar bari leungeun kenca nyekelan obor diacungkeun leungeun katuhu nyekel bedog di laga ret kana doma araya opatanana koreleng ka pipir tapi di pipir eueuh naon-naon geus sidik eueuh naon-naon Mamang Atma kajero deui kalawan panto dapur ditulakan saasal tadi kalacat unggah ka Imah nempo incuna jeung Nyi Sarti anakna geus talibra ret ka kamar manehna katingali bimur pamajikanana ngarengkol gek Mang Atma diuk dina kursi kakara gegek geus cungungung anjing kadenge babaung deui ayeuna mah kadenge diburuan hareup ditumu ku anjing babelah ti kewetan meuni rage atuh geus teg timuruna Mang Atma mah peuting harita pasti aya bangsa ku dasar kitu pitunuheun asa beki jauh malah aya pikiran rek turun deui kaburuan ngan teu kungsi turun kitu sotenan lain sieun tapi datang pikageteun sora awewe saleuseurian aya 2-3 urangna siga nu saruka na kareting cikikik ting cekeukeuk tapi teu puguh kadengena lebah-lebahna sakapeung kadenge pipireun dapur sakapeung di pongpok Imah sakapeung sora di teras harita Mang Atma para wargi sadaya make rada harita teh rungah ringeuh kaget liwat saking malah ngagerendeng jeroeun dadana aya nasa cenah seserian meuni nyikik ting cikeuk si Sarti kitu gunam katingalina mah teu usik-usik si Sarti mah kitu deui indung ngagojo di simut da sidik waing kadenge sora nu seserian siga dua atuh 3 urangna pidak waya kieu anu nyetelkeun dongeng na radio mah lamun sore keneh atawa ti beurang mah percaya we nu nyetel dongeng na radio kitu gerentes hate Mang Atma para wargi jep sora nu seserian heuleut sawatar menit datang sora awewe ngabangingik ceurik bangun kanyanyerian malah disambung ku nu jejeritan manghariwangkeun atuh Mang Atma tamah kaget tuluy ngorejat nangtung bari duak lieu neges-neges kana datangna sora awewe nu jejeritan ing kadenge nu ceurik dibarung ku inghak-inghakan sedang anjing babaung asa beuki lamat bata nu kadenge diburuan waktosna seep di para mitra